Hujan sebelum geus malah bisa ngonten deui bae. Aduh, Geus hujan kieu mah. Hese kayak konten ge. Tadi teh aing teh geus di dokter Mang James. heeh. Majah anu ngomong cenah aing teh kaserang penyakit koneng. Aing teh luas lu. Heeh. Nanyakeun ka dokter aing. Ditanyakeun kepada dokter. Heeh. Dok, aing nu ngomong aing teh kaserang penyakit koneng. Cik, ciri-ciri anu kaserang penyakit koneng kumaha? Cek dokter teh kumaha cek dokter? Ciri-cirina Ciri nya eta kuntuna koneng. Aing cek aing teh bukti luas aing teh kan untuk aing teh koneng. Terus solusinya kumaha dok? Heeh, ditanyakeun. Ya gede kok aing teh. Cek dokter teh kieu teh. Jadi solusina teh kurangan udun. Tah, aing teh solusi ti dokter teh digunakeun ku aing teh sakenyot. Kurangan sasenti. Dua kenyot, ngurangan di sasenti. Tilu kenyot. Tah, geus jadi kuntung ku aing teh pareman kitu tah, ku aing teh teu kaberes. Ini parah nih. Masih deketin dinas ku aing. Tenang, tenang.